Sabaraya sadaya. Iya, ingkang jadah. Urang balik deui karena barakata ngawangkong. Tadi di dia orang terek diajar cara mainkeun karinding. Cek ya mumpung aya pelaku senina di dia cara mainkeun teh ngarah jelema nu hayang diajar terek bisa teh kumaha sih. Minimal karinding Jawa Barat we nya. Orang Sunda we. Jawa Barat mah orang Sunda mah kan kieu nah 3 bagian. Nah, jelaskeun bagianna. Ieu bagian paneunggeu. Ieu jarum. Iya pegangan cepengan. Jadi cepengan nu ieu naik ka mulut, tekan sungut ya. Mulut, bangus. Sadar. Itu kemudian. Saukur gitu. Tapi yuk bro. Orang pertama jadi publik sakmana jeung Ciduh teh. Eta. Ya itu nu paling utama kasar pisan mah cara nabeuh heula diajarna. Sangkan si jarum ieu ngageter tarik. Kayak biasa kieu arek naik ka mulut. Aya teknikna deui. Tah ieu bro ditenggelan ge tapi si jarumna nepi ka gerak tah. Kayak geus kasada jarum. Teknik napas, teknik napas ditiup, disedot. Teknik tarik napas. Setelah pilih. Tuh. Ngender bro. Ngender getar. Kudu kieu ngender ya. Studio orang ngender ditiup siga di hembos gini. Ditiup. Bisa lela. Jadi mun dihijikeun bangkong nih. Atau sigat pengeret sebut nama mun dihijikeun mah. Kurang lebih nama teknik tarik nafas, tahan nafas, permainan lidah, permainan nafas berat. Wah, bukan nama ada yang namun kita tolong nahan nafas, namun kita tahan nafas, kok di keluarga tidak bujur. Bahaya ya. Iya, bisa iya. Nah, bisa karinding. Kumahan diajar orang. Diajar. Bisa apa tinggal kontan. Ajar di mau orang. Maksudnya bisa puas. Ya, karinding. Ke mana? Anu rek. Namun aya nu diajar karinding ya. Bisa di dia urang nyediakeun barangna tinggal di komen we di kolom komentar di handap ya. Anu bisa lagi ih urang hayangnya diajar karinding tapi karindingna kumaha tah? Terus meser ka saha? Ngagaleuh. Ngagaluhna ka mana? Bisa di komen di handap. Nya ka saha? Ya ke barakata. Apakah si Mamoris oge kicalan? Tapi tetap kembali agar ke urang kan teh. Simbiosis mutualisme. Jadi kalau salah ya cenah awi segede gege kan aring geus aya suaraan geus pugu jadi aya nilai seninanya. Alat musik mah beda hargana. Kira eta lamun ku urang Jepang mah teknologi suara resonansina dipake pikeun ngusir hama di sawah. Ya baheulana. Baheulana. Ya ayeuna ge basi kene ada daek masuk we dibakeun. Ieu teh baheulana dipake petani keur musir ieu magebakeun manuk cenah. Di kieu orang Belur, jadi kudu loba ayeuna teh magebakeun manuk teh. Belur di balang-balangkeun ya. Balangin. Mun seueur teh lamun misalna keur nungguan sawah teh dianteran ku pamajikan kan angger. Jadi langsung kudu ditiup tah. Ditiup ge leuwih alus, mun bisa niup nama itu mun bisa makena lah ini ya. Urang diajar lah. Nah, lamun aya nu diajar dia bisa dipesen di Barakata, di komen di handap we. Hargana murah ya.
paling jeung kodak teh 40 terus naik ya. 40 mun jerona aya 2 tuh. Karinding toel jeung karinding gebuk. Tah tinggal komen di handap. Tapi ulah pesen anu di Thailand di Vietnam aya barangna. Cetok. Hese. Itu ya. Kemarin itu ya karinding selanjutnya cina naon itu karinding selanjutnya itu ya mah ada si kru mah segala bae teh kan tadi dina si Akang ieu ngajelaskeun upami ngagale karinding kan aya 2 cenanya karinding teungeul sareng karinding toel. Nah ayeuna abi ngajelaskeun toel bentukna benten sareng teungeul tuh. Iya. Oh iya mah ya. Sebelah, lima rata. Terus main kena tadi kebuk, ya mah tadi tenggel gitu, gitu ya biasa. Oh gitu. Cuma lebih gampang, bebas, kieu. Itu si Agi langsung biasa nyobian mah. Dia main teh. Urang mah hayang diajar main heula. Nah, terus heula kan eta kan pasti bisa. Kudu bisa deui. Intina mah kudu leukeun. Sina tong ayeuna diajar lur bae leungit potong. Digebuknya. gitu mah. Kalau itu ada lagi. Oh, iya. Eta bener eta karinding teh kitu karinding. Loba macamna teh karinding aya. Ya, salah sahiji warisan budaya nu kudu urang lestarikeun. Ya. Tah meureun mau deui itu nya keder. Aya oge nya geus terkenal make karinding teh salah sijina di Bandung teh karinding attack nya. Attack parah. Tah karinding attack teh make nu kieu sadaya tah karinding attack. Tah meureun nya kitu. Ngopi geus, ngabako geus, gitu. Itu naon tadi karindingna tunjukkeun Aing mah terang bolor ya. Naon terang? Karindingna tunjukkeun ke tengah deh. Karindingna tunjukkeun ke tengah. Ya. Oke guys. Yo, karinding ya. Ya karinding. Karinding bukan kakak yang merinding ya. Ya guys, karinding ya. Di karinding toel. Yang di gebuk. Ini gebuk dah ya kan gebuk. Ya di Vietnam, santai euy. Di sami karinding di Jawa Barat kuningan ya. Tinggal Aku kan tinggal profesional. Ya. Karinding. Tina awisa tapi salunjur gitu. Salunjur itu bisa jadi 900 ya. Loba. Ada bisa ini malah nama gitu. Tuh ya, berenan ayeuna urang ngabahas ngeunaan cara main karinding. Mungkin di konten selanjutnya urang ngabahas cara nyeuna urang bisa ya. Kayak jeung balan urang ngeun. Kayak pokoknya cara nyeuna teh kumaha urang pasti kayak dijieun podcast urang eta mah nya. Workshop langsung ya. Tuh, berenang ya. Naon deui teh keder aing nanya naon asa geus kawe nya. Geus. Jadi bilih bade diajar karinding. Bade khusus dimulai karinding teungeul, karinding toel sareng karinding betot. Nah, betot bisi penasaran buka we link YouTube Bang Moris. Link YouTube Bang Moris nya channelnya. Eta nembe 3 karinding teungeul, karinding toel, sareng karinding betot. Terus tong hilap di subscribe ya. Subscribe, di like, di komen, di lurungkeun locengna ya. Sareng aya konten asup bisa penasaran mau dipaenkeun ieu mah. Stop. Tingali bae di channelnya Bang Moris. Tah beneran promosi geus. Oh, IG pribadi. IG pribadi mah Moris 002 lah. Moris 002 aya di dieu ya kayaknya. Moris mah babaku baraya bako kuningan. Iya, babaku baraya babako kuningan. Terus itu mah eta Mang Moris channel. Ari IG wing naon ya? Mang Apoy lain
Oh, nah channel hiji deui nya. Urang ge promosi channel Mang Apoy official ya. Tong hilap di subscribe. Mana naon? Barakatak channel. Mari bel. Barakatak channel nama. Ya, tong hilap di subscribe Barakatak channel Mang Apoy official, Mang Morris. Jadi subscribe ya. Bakuna ta ieu Baku nu rek IG-na di follow Barakatak. IG-na oge di follow ya. Ya. Kita beneran. Sakitu mungkin anu kapihantur mungkin ngomongna ngacaplok we tuh kumaha karep teh kopi si Bray sing bae ya sakieu beneran ya bisi ngalantur tepuguh ngacaplok tambah tepuguh tambah lila tambah beuki penting bae beneran urang pungkas we di dieu wangkongan ngeunaan karinding dan terus hatur nuhun dia nutus endorse kenal di teh endorse punya di Babaku Baraya Bako Kuningan ya. Atur nuhun karena kasumpinganana terus diulang ya. Ya, kemudian saya kan tenan ayeuna urang abdi bade pamit. Tetap jaga kesehatan, gunakeun protokol kesehatan tong hilap nganggo masker mun keluar. Ngawasuh panangan, cokor ge sok bae ya. Terus tong hilap ya, paling penting di subscribe Barakatak channel ya, di like, di komen, di share ke Baraya, ke dulur, ke Kabogoh, kami toha, sahabat ya. Kita beneran bebas. Sampurasun, amit mundur, urang mainkeun karinding heula. Siap. Ya. Oh, aing bisa. Ada attack. Attack risok. Ayo ni naon cing? Balon ku. Geus sok. Iya lagu ngeureun bisa anjing. Celine Dion ya mah. We will go on deh, we will go on. Cukup. Hatur nuhun sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng enjing, wilujeng siang.